Assalamualaikum baraya. Alhamdulillah tadi enjing-enjing bade angkat ka Serang ari pek teh kemenak deleg anu rada lumayan ageng. Satadina mah bade dipelakeun ari pek teh delegna geus lungse hayangeun digoreng jigana ieu mah. Singkat cerita sim kuring bade ngalajengkeun ngadamel kandang anu henteu beres-beres. Alhamdulillah ayeuna mah aya kamajengan atos tiasa nutup saalit-aliteun tami lumayan. Ari ku keudi-keureueuh mah insyaallah pasti beres ngan duka iraha beresna mah. Jika nama moal waka beres ieu teh soalna bade dikantunkeun heula didamel ka Serang bade mapasan galengan ieu teh abong sagala kunyalira menihara rese lain kajeun digawe anu aya sibuk pulang anting sagala tingaleun kieu ari gaduh kahoyong tapi dana henteu ngadukung tapi ayeuna mah alhamdulillah tersarada katingal bebentukanana kandang teh kantun milarian deui kirangna bari ieu teh ti lohor atos lungsur wae hujan ieu teh jadi we didamel mung dugi ka lohor sok soalna sim kuring pami atos lohor mah gaduh tugas anu sanes nyaeta nyangu bagian sim kuring baraya.